Cek sirna Abu Bakar Siddiq ketika kaula ngadenge bahasa Kangjeng Latahzan innallaha ma'ana awak kaula seperti teu aya. Nu ayangan Allah doa. Nu mantap. Lamun urang geus merasuk keasupan cahaya ilahi ku ayat Latahzan innallaha ma'ana. Ulah sieun ulah prihatin ulah sedih innallaha ma'ana Allah bareng jeung urang. Dekam mana bae ge berang peting naon bae nu dihadapi ku urang kota kampung leuweung tetep moal sieun sebab urang bareng jeung nu bogana inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun walae kasieun lamun geus kasorot jiwa urang ku hiji ayat ieu bae la tahzan innallaha ma'ana cara Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya kari sok geura usahakeun ku urang supaya ayat ieu teh nyorot ka awak urang supaya karasa Allah bareng jeung urang. Hirup urang hirup Allah, roh urang roh Allah. Ketika Kangjeng Nabi Adam dibaringkeun ditiup rohna wa nafakhtu fihi mir ruhi. Lamun Kangjeng Nabi Adam ditiup ku Gusti Allah make bahasa wa nafakhtu fihi mir ruhi eta teh terus anak incuna ge termasuk urang. Berarti kan urang geus aya di diri urang Gusti Allah. Tinggal nyingkap-nyingkapkeunana supaya karasa bahwa Allah bareng jeung urang. Ilah kudu perjuangan, kudu diperjuangkeun. Ngaleungitkeun karesep deuleu mata, ngaleungitkeun karesep denge ceuli. Ngalengitkeun karesep ambeuiru ngalengitkeun kalazatan nu dirasakeun ku leta. Alhasil perang ngalawan kemewahan dunia, ninggalkeun dunia kara kurang bisa jaba ka alam eta. Alam aslina urang fa nafakhtu fihi mir ruhi. Ditanya tentang ruh teu meunang nanya. Yasalunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Nu jelas gak aya amri rabbi urusan Allah di awak urang roh. Urang bisa kiceup aya rohan, urang bisa denge aya rohan. Cabut geura roh urang moal bisa kiceup paeh ngaranna modar ngaranna. Ku hari urang disebut jelema sota aya rohan, kaluarkeun roh mayit ngaranna. Bangke ngaranna, bau bisa jadi bangke mah. Aya keneh nu hirup geus bau. Aya. Tah. Maka moal karasa ma'iyah Gusti Allah kurang moal karasa babarengan Gusti Allah jeung urang padahal ma wa huwa ma'akum aina ma kuntum innallaha ma'ana la tahzan innallaha ma'ana geus jelas kan berarti satungtung urang masih kene bergelimang kecintaan terhadap dunia moal aya rasa babarengan jeung Gusti Allah. Ulah boga dunia lain ulah boga Sayyidina Abu Bakar sakitu sugihna nu kamari perang anu ribuan onta Sayyidina Abu Bakar Siddiq moal bisa mere ribuan onta lamun susah. Sayyidina Utsman ribuan onta atuh kan sugih berarti tapi anggapan di kolbu urang terhadap dunia ulah aya secuil-cuil acan sabakat tuluy beraca jeta macana hese kos kitu mah atuh aya elmuna boro-boro urusan kos gitu maca ge itu mondok mah moal bisa tapi lamun mondok mah urang jadi nyaho oh ieu ngaran amil ieu makmul nyaho ya amil labzi ya amil maknawi kan nyaho tuh geus urang lamun nyaho lamun geus ngaji amil geus nyaho ge ditanya di lembur heuy aya amil aya sabaraha di lembur kula mah hiji jamil tah sia aing nanya ka mana jawaban ka mana amil tukang mandian modal sama. Masya Allah karim. Hebat. Innallaha ma'ana. Ya Allah ya Rabbi. Tapi lamun urang geus miceunan dunia teng. Urang asup dengan sendirina ka alam eta. Katempo babarengan Gusti Allah karasa. Sakumaha jelema nu diangkat jadi wali-wali Allah berjuang tanpa pamrih paeh kajen
cara Syekh Ja'far Shadiq lo aya di Semarang nu kurang di Zarahan dibawa teh bangke lah berjuang ngaluhurkeun agama Allah gugur di medan laga begitu dibawa di Pandian ulah di Pandian sebab ieu syahid senyita luar biasa tanu kurang di Zarahan Kudus Masya Allah kan paeu masalah tetapi hirup urang masih bermasalah teu pernah nyaho ka Allah teu pernah ibadah anu mantep teu pernah kadeuleu ke mahagungan Allah padahal ayat geus jelas la tahzan innallaha ma'ana Allah bareng jeung urang cek Gusti Allah eta Kanjeng Nabi ulah sieun-sieun ulah prihatin aman langsung tenang Sina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu Masya Allah tahan iyalah nu kurang dek di hawalan teh jelema nu geus datang ka urusan rohani sebab diurus rohna urang makan ku ari teh urusan awak we kumaha ceuli supaya sehat kumaha mata supaya sehat salah atuh teu dahar tadi di mana keberang di mana urusanna kan ka awak-awak keneh bae kendaraan nu ngeunaheun ditumpakanana lumana iman nu aya ASEAN hotel nu aya ASEAN urusanna kan ka awak keneh bae iraha deuk urusan rohna satungtung urang urusanna kos kitu bae moal datang ruh urang kana asli fitrah anu fitrah teh kan suci tah ieu urang teh ngaji lah maca kitab matuh asal geus pasantren ge barisa lah ngahartikeun matuh kan geus babari jasa dah pomo nu teu ngaji mah geus pokona mah ngarti teu ngarti ngaji pokona mah sebab boga janji aing mah macam-macam lah sama pomo awewe mah aing mah ngarti teu ngarti lain eta maksudna balanja ada semacam kan teu tapi lain eta maksudna ruh supaya kenal ka Gusti Allah bahasa kerenna ma'rifatullah di bacaan bae kitab terek ma'rifat sugan ngadengekeun mah jadi ma'rifat ieu eta oh nu teh tadina teu hayang salat jadi salat teh tadina henteu make rawatib jadi make rawatib nu teh tadina teu ngeunaheun salat jadi ngeunaheun ta eta makna ngaji teh kos kitu la tahzan innallaha ma'ana supaya karasa babarengan Gusti Allah jeung urang teh arahan ku urang aya kerumunan wali keur diriung-riung ku muridna opatan nyana keur ngajelaskeun tentang ruhani dina ngajina sanget tadi jelaskeun tentang ruhani carana dina zahirna matu zikir bil lisan zikir bil qalbi dicaritakeun tentang zikirna jahar jeung khofina caritakeun dipraktekeun terus pas waktu zuhur azan didengungkeun masih keneh ngaji keneh beteng teng lewat datang ke jam 2 muridna ngabejaan nyana seuri bae geus bisa salat bae akhirnya murid nu 2 salat berjamaah nu hiji nu 2 mah teh jeung guruna masih nyaritakeun teh bae nyaritakeun tentang rohani datang ke asar anu di masjid jeung muridna nu 2 teh kieu we berarti guru aing teh salat cakeun ieu jeung muridna deh nu 2 waduh manya aing guru kan teu salat wah cangcaya kanyahoan teh ku guruna kacangcayaan murid kan nyahoeun guru toriko anu geus jadi mah nyahoeun cangcaya murid asal cangcaya bae suudzon moal jadi geus kajian teh dihampura tapi ku guru dihampura datang ke asar di titade salat nyana masih kene nyaritakeun roh si ieu mah salat deui bae ka ditu barang salat didoakeun ku guruna teh ya Allah ya Rabb karunya murid abdi bere Gusti paham tentang rohani nu 2 can paham tentang rohani bere Gusti ku manjur-manjurna doa guru seorang wali takarak benang 2 rakaat nyana dibere kabuka treng muka perasaan begitu muka nyana nyahuun ka hate-hate jelema nu keur salat hate-hate jelema anu di luar salat kunyana kabayang 2 baturan nyana nu 2an teh ya sanajan keur salat
hatena teh lain ka Baitullah. Jeung deui jamaah-jamaah kabeh dibere nyaho tah ku Gusti Allah bahwa ieu nu keur berjamaah teh hatena aya anu kakarung, aya anu kakarimun, aya anu ka motor beat, aya anu sekupi, anu jahe, macam-macam. Ya, cek jana teh gila aing kok kitu tah. Di jero salat teh dibere nyaho. Barangnyana neuleuh ka guruna nu keur gaji bae terus bae. Di jero kolbuna aya Baitullah. Murid nu duana aya Baitullah. Ceuriknya na di dieu. Langsung beres salat minta hampura. Ka guruna langsung hampura, Tuhan hampura, Tuhan hampura. Seri guruna. Dengekeun ku sia. Geus teh nyaritakeun naon deui? Salat teh aya salat zohir cara sararia. Salat kadeleuna teh ruku sujud beuh tarang mani hararideung. Orang di jero kolbuna mah karunggoni malul. Karimun dibawa ku sia. Fortuner dibawa ku sia. Urang Karawang anu handapeun bibirna aya hunungan. Masa keur salat kabayang itil teh beres. Salat teh kudu zahiran wa batinan cek guru teh tah aing kadeuleu ku sia teh salat tapi aing nyaho sia dibere deuleu bahwa di hati aing aya Baitullahan. Tanyakeun coba ka masjid nu sejen, coba tanyakeun aya aingna eueuh. Kegeraan bae nyana nanyakeun ka ditu hampura, ahli masjid di masjid di dieu, tadi aya nu salat tamu teh. Aya, sak kiai masyaallah. Kadeuleuna mah nyana teu salat magahan ngaji be horeng di masjid sejen mah salat. Matak besing ke Haji Pendi kadali teh salat langsung rantai bae ngajnun ni mah majnun. Ya Allah ya Rabb nu matak ruhani beberes heula langsung manehna nyarita mama hayang beres ruhani teh kumaha hiji ulah ngadahar duit ti pamarentah najis. Satuntung maneh ngadadu ti pamarentah moal dibuka hijab. Emang haram duit ti pamarentah ulah nyaritakeun haram halal sia. Aing guru ruhani. Nyaritakeun halal haram lain urusan ruhani, fikih tabakos kitu mah. Ieu kan lain urusan fikih, urusan kabuka ruhani. Ke dibahas di bahtul masail tah mah. Tama syariat tabakos kitu. Sia dek durut ka aing ulah ngadahar duit ti pamarentah kabuka gerah hijab sia. Satungtung aya duit ti pamarentahan masjid ngalaknat ka sia. Ketika sia dikasup ka masjid renungkeun ku sia. Susuci tina najis mah ku sia dikumbah. Susuci tina hadas mah ku sia geus diberesan. Tapi kunaon hate sia masih keneh hayak dunyaan tapi kunaon beteung sia masih kana aya duit pamarentahan dilaknat sia teh kudu ku Gusti Allah ku masjid sia dilaknat. Hampura mama kalau lain ka aing aing bangan nerang-nerangkeun doang sok sia lamun sia terus neuk beneran sia ka Allahna ku aing moal ditutupkeun hate sia tapi lamun sia deuk datang ka dieu doang aing ngadoa deui ka Gusti Allah aduh Gusti ulah mama bukakeun bae hati abdi bukakeun sing bener sia. Beat ti mimiti ayeuna ulah sok kadahar duit pamarentah. Kumaha? Ulah. Sia mah kumaha kadeh mah. Hah? Lamun deuk balik deui urusan halal haram, urusan apa iki? Bahas ku sia di majelis salim, bahas ku sia tuh di pendopo bahas ku sia sadaekna ngadu dalil sia lain urusan ieu mah urusan ruhani hampura segala sia guru ruhani leuwih galak tibatan panglima perang guru ruhani leuwih kejam daripada panglima perang aslina manusia mah roh anu diciptakeun ku Allah leuwih awal di alam roh. Awak urang mah ieu mah taneuh. Menang nyieut tina turab. Minha khalaqnakum ti taneuh aing nyieun sia.
wa fiha nu'idukum aing bakal ngabalikeun deui ka taneuh ti taneuh ka taneuh urang kasep tinggal kasep kubur jore tinggal jore kubur gelis tinggal gelis kubur nu jore mah geus hirup kene ge kubur bae presiden kubur bae mah KBRP mah geus hirup-hirup kubur abak kubur bae kabeh tina taneuh balik kana taneuh ai anu roh ai aslina manusia roh aslina mah urang awak mah tina taneuh dibalikeun ka taneuh kubur macam-macam kuburana aya anu dina beteung buaya beteung maung beteung gajah macam-macam aya anu di padang bak dibalikeun ribuan manusia ku ari teu puguh kena tsunami wallahu alam di mana ragag di kapal das jadi abu kabeh tinggal eta mah sapira awak min turabin ila turabin aslina manusia roh berhadapan langsung jeung Allah roh ketika orang maut cirina ketika orang paeh keluar roh awak geus teu disebut jelema deui mayit ngaranna jenazah ngaranna bangke ngaranna dek dikamanakeun mayitna dek dikamanakeun jenazahna dek dikubur di mana bangkena bangke urang aslina roh urang manusia mah roh anehna jelema kunaon ngurusan awak bae nu bakal dikubur roh tepati diurusan bloon jelema ketika jadi pejabat jana ngurusan awak bae di kantor kaimah ngurusana duit sakadar jang beuteung dahar ginum poka salat roh aslina jelema ketika jana pae dikubur bupati tinggal bupati gubernur tinggal gubernur jenderal tinggal jenderal presiden raja tinggal raja roh nu berhadapan jeung Gusti Allah kunaon sia teu pernah urusan roh nu bakal babalik ka Allah tah kagoblogan jelema teh di dieu ngaji teu daek roh gering roh teh gering awak mah kadaharanana sang daging minum jang awak kurang sehat ya be komplek ayo sia aya koreng-koreng panasilin babahari teh kos kitu mah tuh ayo urusan bae awak ayo urusan ku sia awak unggal peti hudang KHS ka hudang deui urusan awak malulu anu engkena bakal dikubur nyawa zarah nyawa eueuh ke urang geus paeh mah roh urang kunaon teu diurusan teu dikenalkeun ka Gusti Allah diajakan ngaji harare sejasa cak Allah ieu haram ditabrak bae cak Allah ieu ulah ditabrak bae cak Allah ieu mah ulah atuh ditabrak bae cak Allah ieu pagawe henteu ieu atuh kerjakeun henteu roh ngecerit di jero awak urang teu diurusan emang kumaha gitu nu mantak ieu urang ngaji teh ieu kuari keur mere dahar roh kena yakin ka Allah hujan-hujan ge daratan urang teh keur ngurusan roh kedangeun lintuh roh urang aya nu di luar mah nya roh diurusan nya awak diurusan zahiron wa batinan nya nama eta cak nu di luar aing deui bae sial aturan makan urusan roh urusan awak wayahna puasa heula kuari mah keur roh we urusanana awak tinggalkeun ni men teu pan teu ieu mah nya ngariung we opatan ngeunaheun cenah urang ngaji di dieu nya barang di dieu bacang geus beak 50 di dieu ambo budak malah mun aya keneh mah tukang bacang aya keneh CF di bak asana balik moal bisa hudang nya babar ieu ge paeh 70 satu hari satu malam yaumun walailatun dipertayakeun kunaon make jeung disiksa Gusti
Qala Ibnu Abbas, cek Ibnu Abbas numantak disiksa li annahum lam yuzayilu qaumahum hina abadul ijla. Bongannya teu pernah misah ti kaum anu nyerembah kana anak sapi. Bongannya teu pernah mentolelir ka jelema anu inkar. Bongannya teu pernah dakwah. Gue nyalamatkan diri saat batur munkar, saat batur inkar, saat batur maksiat, saat batur nyembah ka pedet nya nama nyalamatkan diri bae geus ka Gusti Allah eta teh bagus tapi disiksa bae tetep ku Allah. Ieu lah hesena jadi kiai di dieu ngomong salah teu ngomong salah. Di akhirat teh akan di akhirat ge karumpul kabeh di mahsyar. Aya nu geus bararagus bageus ngeunaheun jasa timbang saha ngaran Abdi Junaid. Tigali salat puasa nang di saha sia ieu salat puasa nang di kiai. Ah bagus. Mana kiaina? Kiai Abdi bagus. Kiai surga. Ngeunah. Ahmad sia kade timbang. Sia bagus sia salat yang puasa nang di saha sia? Nang ti guru Abdi. Sia hirup ka zamanan Kiai Kangjeng Nabi Muhammad henteu. Sahabat henteu. Abdi mah zaman Kiai anu. Berapa kiaina? Aya. Sia bisa salat bisa puasa berarti berkat Kiai. Bagus sia salat sia. Surga kan ngeunaheun. Mantap. Hayo kabeh. Yo ditararanya salat teh bagus, zakat teh bagus, segala rupa bagus. Ditanya nang saja Kiai, pengajian di mana sia? Di anu. Bagus. Surga. Ngeunaheun. Jawara. Timbang jawara salat minus 0, derajat puasa minus 18 parah sedekah minus 20 min kabeh peribadatan puasa zakat salat minus Masya Allah. Main simpong. Wow. 100%. Bener. Remi. Mantap. Rolet. Mantap. Kasino. Mantap. Domino. Ayah kabeh. Masya Allah. Mabuk. Maling di pabrik loba. Ngaduk kotok aya. Jawara saya ngaran Prengki abdi. Nang saya ngaranan Prengki. Lah nyonang sa loba KTP abdi mah Prengki Predi. Batu sabaraha? Genep. Cik malaikat anu nimbang amal, saudara-saudara sekalian seluruh manusia yang hadir di mahsyar ini, bahwa yang namanya Prengki ini telah dihisab, ternyata kebaikan-kebaikannya minus dan maksiatnya positif. Dengan demikian nama Prengki akan digujubarkeun ke neraka. Apa itu gujubar, Pak? Aja lagi saya keluar, Jawara teh keluar Jawara. Barang keluar, malaikat. Enon sia. Abdi mung sosoranganan ka neraka panas. Deui nage. Cek saha neraka teu panas. Sia hayang jeung saha ka neraka? Jeung kiai. Jeung kiai. Kiai panggil tadi kiai panggil. Abdi mah geus jelas ka neraka, tapi abdi hayang bareng jeung kiai. Cek malaikat atuh lain bareng jeung kiai, kuduna jeung para jawara deui.
siapa barengan jeung tukang jimplong, tukang remi, tukang eta kuduna jeung eta. Eta mah jelas tah mah geus teu kudu diteangan yang kapanggih neraka. Pinter kan Jawa mah ngomongna pinter. Nu kos kitu mah engke ge araya, engke ge sasalaman ke di neraka kabeh araya. Ieu mah kumaha banyak kiai. Endek naon sia jeung kiai, kiai mah jeung moal ka neraka. Henteu, panggil heula kiai, panggil. Panggil ka dieu. Sia zaman kiai saha? Abdi zaman Ki Fudoli. Ki Fudoli geus geter-geter. Wah, aing ka neraka oge cek teh. Apa aku jawara. Sial-sial teuing nasib aing cek teh. Ciut Ki Fudoli di dinya. Cek Ki Fudoli ulah kula bae atuh. Jangan bareng jeung kula Ki Nurjaya aya. Ki Wahab aya, cek aja loba kiai. Kula bae henteu. Cek nyana kula nu deukeut ka imahna imah Ki Fudoli. Aju datang. Iya Ki Fudoli da, bener. Naon si jawara. Nah. Barengkeun jeung kula Ki Fudoli ka neraka. Engke heula masalahna naon heula. Sak malaikat naonnya tuh ieu mah tulisan Ki Fudoli nama aya tah salat bagus, puasa bagus, zakat bagus, haji bagus, umroh bagus. Sanajan nya ngariung sok yang berkat tapi dah geus dihampura tah mah geus mah dihampura. Ieu mah bararagus sakeuna teh tuh. Ayo, ieu bararagus. Ieu naon deui? Aya keneh. Aya keneh malaikat sing jeli atuh. Jawara mah sial bae di akhirat ge tolol jawara mah. Sokos di dunia bae ngotot bae jawara mah. Ngotot. Aya naon ieu hiji jawara? Kieu malaikat. Kula memang sadar tukang kitu bobok tukang taro. Kula kan tukang ngadu kotok di tukangeun imahnya. Tapi kunaon nya teu pernah ngalarang kula. Kula diantepkeun ku nyana nafsi nyana ceramah ka batur, nyana ngaji, nyana magahan santri ngariung, kula ngadu kotok ditungtungan imah lah kahalangan sababara imah, tapi kula diantepkeun teu pernah dilarang. Nah, ku gara-gara nyana teu pernah ngalarang, kula terus ngadu kotokna dengan tidak pernah melarang, hijikeun jeung kula ka neraka. Cek Ki Fudoli sial-sial deui nasib aing cek bae. Nasib aing jadi kieu. Tanya deui mail sia Fudoli Ki Fudoli emang bener teu pernah ngalarang? Henteu. Emang kunaon? Sieun kula kanyana sebab nya mah jawara bae. Kiai mah pokona mah tugasna ngalarang. Urusan kabelah dituna dek nurut dek tenurutkan lain urusan kiai. Aing main gapleh diantep, aing main remi diantep, aing mamawa imah ka imah hareupeun nyana lewat kunyana diantep, aing adu kotok diantep. Aing nuntut ka pangeran dengan nyana ngantepna ka aing tetep kudu bareng jeung Ki Fudoli ka neraka jahanam. Aduh, cek Ki Fudoli aya-aya bae. Akhirnya bebe aja ka Gusti Allah Gusti kumaha ieu? Ya hijikeun tetep. Hijikeun. Ieu nu beratna teh nu berat teh kiai teu ngalarang mun karat dihijikeun. Ulah naon garang-garana ngeunah-ngeunah sebab naon dititana ge amr ma'ruf nahi munkar. Nu tadi mah nu dititah ma'ruf narurut surga. Sorga kabeh nu narurut ngararaji di majelis, narurut di podium ngaji, narurut sorga. Tapi jawara anu henteu pernah dilarang lantaran sieun ke, lantaran naon ke, tetep bae nyana engke ngadakwa. Ieu nu beratna ieu. Aya ieu ya ayyuhalladzina amanu wahai kiai-kiai nu di Bandung, nu di Garut, nu di Tangerang, nu di Banten tenang. Tenang, abeh maneh tetep henteu ditanyakeun ku Gusti Allah.
alaikum anfusakum urusan diri maneh bae. Kajen teuing batur mah heulana. Kajen teuing batur ngeridit maneh mah ulah sok ngeridit. Mun endek nu leuwih gede bae ngeridit. Batur mah kajen teuing ngahalalkeun bunga bangge maneh mah ulah. Batur mah kajen teuing invest daging ge sia mah ulah. Alaikum anfusakum. Jang sorangan bae heulanan. Alaikum anfusakum. Dan kena mah kuari mah ye laifazuha jaga gitu wakumu bisolahia diri sorangan rapihan tentang awak supaya awak maneh terapi sesuai jeung aturan syariat la turukum mambala moal ngabahayakeun ka anjeun jelema nu sasar sasarna jelema nu sasar bodohna jelema nu bodoh nyacadna jelema nu nyacad moal ngabahayakeun ka anjeun idah kadaitum di mana anjeun geus menang hidayah lah jatuh intinya hodek dakwah teh naon undek didakwakeun aing ngalem ka camat jeung ka bupati Doraka ya salah nyanana ngalem ke presiden ja Doraka teu mampu ulam alem kitu teh daripada urang yang ngalemnya disiksa di akhirat mendingan dakwah nu bener bae dakwah nu bener ditangkep sia nyarita-nyaritakeun kitu dianggapna sebagai makar sebagai penghalang kemajuan negara terutama di Indonesia komo orang-orang intelek mah segala doktorandus segala profesarus. Ulama inget karena is gitu teh sok aya inget jelema kiai ortodok. Kiai ortodok ditanya begitu kepemimpinan mimiti militer kemudian sipil kuari militer ditanya. Kiai ulah bandingkeun ku kiai. Naon? Ieu pemimpin orang maning militer apa maning sipil? Ceknya nanti lah militer mah endek militeris endek sipilis sarua bae ceknya nanti. Kan nanya pan sepilis. Aduh. Mal ngerti orang ketos mah. Kita mah yang intelek bet mah. Eta teh urang ngomong-ngomong kos kitu teh aya non kitu ngaranna. Aya tijalikeun. Cek ieu teh militeris dek sepilis sarua bae. Pan jadi kieu atunya. Ieu mah kudu ka dokter atuh mah. Daya tegas daya upaya, daya upaya. Sementara masyarakat teh akan hayang nu asli. Coba, adapun pelaksanaan mah kumaha kuat na bae. Neangan sakumaha lauk. Neangan cai lauk teh. Sebab lamun dicai hirup lauk teh. Masyarakat ge saurua ketika orang macaan Al-Qur'an coba nurani ieu ka mana? Masyarakat neangan nu asli. Kamana ieu teh nu asli lauk di mana geus manggih cai oh heran tentrem masyarakat manggih nu asli sarua bae adapun pelaksana mah datang ka imah nanya ge atuh bingung ieu aing heran ieu cenah cekna aing jeger-jeger mah jeger kredit motor aing teu daekeun lunas asa jasa ya merontanya nah aduh aing kumaha ngalamun bae satu sisi butuh satu sisi haram kumaha kami jaga pemajikan neng, jadi ngeridit saya kiai haram iya kumaha lah, udah didengekeun, butuh, geledek kencak datang, tuh ceknya nanti ingin tadi nama negara ada bener baik, aduh jasa, neng, orang ngawarung itu pan modalnya tibang, ajo, cek kiai ge eta ngeridit gitu haram cenah urang ka neraka, mal kebal di neraka mah. Bakal itu dia mah orang isin bantu untuk ke motor-motor aja nih sudah ada ngajina pindah tuh ke Golkar kakak tinggal salah lagi be aing salah milih tanaon pemajikan ieu kieu amat sih pemajikan diajak ngaji ka Cilongok ngaji bonceng ayo bonceng lain ngaji milihan aduh, barang datang ka imah teh taka hasil ngaji. Naon? Beuh, kasempak-sempak dibeuli. Dites ku salagina ieu tadi ngaji sih ngadengikeun teu. Masyaallah, aing salah milih asana. Kajian ku apa nyandung bae gitu ya. Berat tah lamun geus kitu. Tah eta neangan nu asli. Engke jang pertimbangan. Bejakeun ka nu sejen teu percayaan teh. Beda bae, tetep bae. Neangan lauk teh neangan cai bae. Mijah disebut. Teu kupagi jeung cai tentrem lauk. Nurani teh kos kitu sebab urang diciptakeun fitrah. Suci urang teh.
Nah lingkungan orang anu ngadidik kurang teu bener, lingkungan orang ngadidik ngadidik riba, lingkungan orang ngadidik haram, lingkungan orang ngadidik bohong, lingkungan ketika kembali ka nurani deui di mana sih nu asli hayang. Nah ieu ayatna alaikum anfusakum ketika aranjeun kabeh hararese jang nyaritakeun dakwah amar ma'ruf nahi mungkar anu bener lantaran nu ngahalangan di kalangan anjeun keneh cek kurang perahyangan mah piring ge tara pake trok jeung kekenceng piring mah jeung piring deui gelas mah jeung gelas deui aya bahasa ti Kiai Hairun gedang hepe manan hepe ku baturna kilok aya gedang hepe katendet ku nangka. Nah iyalah. Nah kudu kumaha tuh alaikum anfusakum diri anjeun sekuatna datang ka mana rapihan diri anjeun ifazuha jaga diri anjeun raksa diri anjeun supaya selamat di dunia selamat di akhirat lain berarti tetanggung jawab ka umat tapi kuari hese jasa nyaritakeun wasli wa kumu bisolatiha anjeun sing rapi hirup Allah maha uninga sebab Allah teh nyeun khalifah pengurus di antara khalifah teh anjeun lantaran anjeun dititipan ilmu tapi kan teu mampu nyaritakeun coba urang nyaritakeun haram di kepolisian moal beres nyaritakeun hukum Islam ku hari di DPR moal beres nyaritakeun haram di birokrasi moal beres ku hari nyaritakeun di mimbar kenceng teuing bahaya nyaritakeun urang di mana hese alaikum anfusakum diri urang behelanan batur ngredit urang henteu batur bunga bank terus bae urang mah henteu batur invest daging urang mah henteu batur mah boga TV gude urang mah minimal nu leutik bae lah. Mun ditanya yang kiai boga TV sakieu ge nangaleutik kamari mah gede ieu geus minjum berarti tobat itu tobat. Orenganan HP na gaya TV-an. Orangnya nama teu eureun-eureun nonton TV. Boro-boro nanaon keur ngising ge nonton TV bae. Oh, ieu mah kiai Golkar pohara mah sih. Insyaallah. Ngeun kumaha tuh aya. Tah ieu geus harares alaikum anfusakum. Sok beresan diri heula lantaran moal kebal deui urang bakal ngalanjutkeun hirup di dunia nyebrang ka alam itu. Tanggung jawab masing-masing. Dibejakeun nu aslina bae la yadrukum. Moal ngabahayakeun ka anjeun mandolla jelema anu sasar artina dollud dolin jahlul jahilin mulaamatul laimin moal aya pengaruh mun anjeun idzah tada itu geus meunang hidayah baca kurang kitab perhatikeun baik-baik urang boga guru batin makomo anu urang teh mantep jasa mun urang boga guru kecuali lamun urang teu boga guru dibaca mah dibaca ta Minhajul Abidin dibaca mah dibaca ta Ihya tapi tetep bae wayah ngalalakon mangalakon henteu boga guru encan pernah beat jeung guru teh lantaran pembatalan pan aya can boga guru mah mun boga guru mah pan awas ya ngelengka sia ka arena politik batal sia malek ngalengka sia ka arena eta can bisa tapi mun can bisa ngalengka sia di organisasi eta sia masih keneh kabita ku pamerena sia masih kabita keneh ku pangalemna batal sia moal daekeun lelengkahan ka dieu ih kajet nyana mah nyana bae di politik nyana mah meureun geus bisa di organisasi nyana mah meureun geus bisa sugan sia dakwah sia teh hayang naon sia nu sabenerna pan aya boga guru mah kos kitu sia diondang unggal penting muludan hayang naon nu sabenerna secara batin teh ditanya urang teh hayang naon hayang kebeuli apaan sah cicing jadi cicing lamun sia eta acuana cicing sia siksa sia di akhirat jamun yang cenah dibayar ge bonong sok kiai teh bonong geus kitu dibaca kunyana surat Yasin unggal malam Jumat dibaca kunyana jeung anak dibaca kunyana unggal zarah dipakai istighosah baca ittabi'u man la yasalukum ajra wa hum muhtadun tuturkeun ku maneh nabi tuturkeun ku maneh rasul tuturkeun ku maneh wali tuturkeun ku maneh kiai la yasalukum alaihi ajra anu tara menta buruhan tara menta upah
sedangkan anu sok minta upah mah moal beres nuturkeun anak lamun nuturkeun ka kiai nu teu minta upah mah etalah kiaina wa hum muhtadun nu meunang hidayah taya idzah tada itu idzah taya tuturkeun ku sia kiai anu tilok minta upah sebab eta kiai nu tilok minta upah muhtadun lamun sia nuturkeun kiai golkar nu sok minta upah deukeun ku sia ngejebur kabehan sia mada kadituna menang kredit ge ngejebur sia menang cenah riba ge ngajebur sia tuturkeun sia mun hayang nuturkeun mun hayang ka neraka tuturkeun eta kuncina eta ittabi'u man la yasalukum ajran wa hum muhtadun dibaca ku kiaina eta di mah bupati korenganan di jerona teh eta teh nya teh keur menta buruhan dibaca ittabi'u man la yasalukum ajran wa hum muhtadun dibacana di pendopo hari praktek horeng hayang menta 3 juta sakali maca yasin muit tolol kiai goblok ayat eta engke nu bakal ngahajar di akhirat ya ayat ittabi'u man la yasalukum ajran wa hum muhtadun nah sia aing geus dibaca ku sia tapi sia kan menta buruhan cak ayat aing deuk nyeret sia ka neraka jahanam mal kebaliangan 1000 tahun doang yai isi dalam baca kusia di pendopo baca kusia pakai istighosahat baca kusia babarengan jeung masyarakat ittabi'u man la yasalukum ajra wa hum muhtadun siana ge menta buruhan deuk bener kumaha masyarakat deuk bener kumaha nah sia ayo sia nu ngajina handap pentanggal Ambon teh nyahoeun ieu urang teh butuh penjernihan batin alaikum anfusakum cak Gusti Allah mun geus hese hiruk pikuk manusia geus hese maneh gerak jang dakwah amar ma'ruf nahi munkar nu diwajibkeun jang diri maneh bae ku ari mah ulah tergelincir kana maksiat pamajikan ajak anak ajak lamun boga santri ajak tuduhkeun lamun maneh aya nu ngadengekeun pengajian bae bejakeun nu sabenerna lamun maneh ayeuna mah dihina bae eureun lamun maneh ngaharam-haramkeun kredit aju maneh teu kuat eureun di kelompok eta ngan deui tempat nu saja lamun maneh nyampaikeun bahwa riba buang bank teh eta teh naon kitu ngaranna bunga bank teh riba aju dicemooh maneh eureun daripada engke mana di sel maningan pindah tempat bae pindah tempat lamun di mana geus hese balik deui ka imah sampaikeun di imah bae di imah ge teu meunang nyampaikeun ka anak bae hareos eta haram kredit eta haram sok anak nu batur ge ngredit si anak nurut ka saha ka amatun wantul lah apa mah kuno aduh cak geuna teh aing ge dakwah ka anak horeng teu bisa ka pamajikan we eta kredit haram loh kuno batur geus naik motor ieu masih kena haram kene we aduh horenganan ka pamajikan ge hese ka anak ge hese alaikum anfusakum diri urang bae aing masa bodoh tanya sia di sarean mah di sarean bae ku aing jadi dakwahan mah geus tapi siapan terus bae tetep aing aya butuh mah butuh ka sia kan urusan kos gitu nah urusan sia tanya aing mah geus henteu tah geus bae alaikum anfusakum kurang kumaha Al-Qur'an ngeunaheun jasa amar ma'ruf nahi munkar teh lamun lalega sok luas teu lalega sempit tetep sempit datang ka boro-boro jang batur jang pamajikan hese mah ulah Al-Qur'an neng ieu kreditan geus sabaraha motor geus sapansang geus kalau hari nokot deui nu Pak siang teu ngadengekeun ngaji nah kuno teu kieu bae mah awal aya kakak mah kieu lantaran sieun nah bisi haju isuk pake topae basana berat kakak ku percaya jasa ka Al-Qur'an jeung percaya jasa ka uraian Al-Qur'an dina kitab eta teh haram kakak mah deuk ngaberesan enggak tanggung jawab neng da tuh nya ah gas tanya neng tanggung jawab kakak mah ulah dibawa-bawa tapi ai waktu milu mah kakak milu misalnya butuh kan eta tanggung jawab wah pinter kodek ai ka neraka kula ai milu mamilu eta bahasa orang Cikupa tak kos gitu persis eta masyaallah
Ini mah beneran ieu mah. Bener. Heuh geus ya, tanggung jawab kula geus. Kula nu ngajalankeun tah warung. Geus aing mah henteu nya. Geus. Tapi tetep IHS mah bareng. Oh, geus beres tah. Urang alhamdulillah. Teu bisa berarti urang ngandasatan pamajikan. Aikum anfusakum ulah dordar. Ulah dordar urang nonton TV pamajikan nonton TV betoel. Nih, nonton TV nonton paatna. Acara runtuy. Yuk. Eta teh haram nu kos kitu teh kecuali berita-berita pengajian. Itu anu kos kitu segala film da. Alah, haram aja kabehan geus kos kitu. Ieu mah sarita bae eta kadenge eta surahan cak kieu teh haram. Geus kakak bae dari itu ka kamar. Ka kamar we kakak. Kula mah kula bae geus. Geus aing teh tanggung jawabnya aing pan geus nganasehatan si aya. Geus. Geus urang leupas tah berarti. Ulah jadi pareuman ku urang keur nonton di pareuman. Tek be ribut sia. Ujianana moal dibere nu hareup. Nonggengnya na kajen kumaha ge. Sia dibere knalpot bahaya sia. Make ayat ieu, oh alaikum anfusakum. Aing bae atulah. Geus bae urang mah balik ti masjid, pamajikan jang geus ku urang ditegor, urang atuh ka kamar nyetel nu leutik. Geus beres. Horenganan. Itu udah teger. Idah tada itu empat deh. Orang nggak menang hidayah pan. Nyulusupan hidayah maka jero. Rahasia Allah sama. Orang sanajan ngaji babarengan kieu tah. Hidayah teh akan di luhur teh tah. Sinar Allah nyulusupkan ke hati masing-masing. Anu bakal disalamatkan mah langsung set sadar. Anu bakal moal disalamatkan mah moal aing mah kang ngadengikeun doang. Anu ekstrim mah dah kiai ieu kos kitu. Moh henteu. Atuh masing-masing tah. Masing-masing sama sahanu nek disalamatkeun ku Gusti sahanu henteu eta mah urusan Allah. Nah, ayeuna urang balik ti masjid dan pemajikan nonton TV paling urang reunan atuh di alumn kenceng teuing pancen sok marah. Reunan atuh geus. Senyum be. Urang geus ka kamar kieu bela aing mah boga pemajikan gitu. Terus urang leuleui bae alaikum ampusaku urang heula. Urang heula ulah nonton TV urang terus ke pamajikan isinin sorangan. Ke pamajikan isin sorangan gitu. Ieu mah tunda kumaha nitah pamajikanana. Ya urang aya teh naon emang eta? Eta naon eta? Eta mah ting-ting. Aduh. Atuh ke akila ge nanyakeun gedean atuh saeutik ceuk cenah. Tuh atuh ngendek rumah nyaramna atuh. Moal bisa tuh kumaha ge. Ulang-ulang melu, ulah peduli geus. Insyaallah. Ulah nyieun huru-hara di imam masing-masing ke salamet teh. Di akhirat nyana-nyana urang tapi urang negor, diajak ngaji siang geus, dinasehatan geus, tapi sia kitu bae. Sabodo masing-masing. Urang teh saimah, urang teh sakamar, urang teh naon kitu ngaranna saatap, tapi di akhirat engke masing-masing. Salakina mah salamet ka surga, pamajikanna mah atuh ka neraka. Sebab di dunia ditoel geus kredit haram, ditoel geus bunga bank haram tapi tetep baik. Ditoel geus kita ulang nonton TV tapi terus baik. Oh atuh masing-masing baik. Jadi ulah nyieun huru-hara berarti dakwah boro-boro jang sa Indonesia, cacak-cacak sa imah ge anak bae geus teu bisa. Alaikum anfusakum. Diri urang bae heulanan la yaturrukum man dhalla idza tadaitum. Asal urang geus boga hidayah kuat. Moal goyang setik-etik aja. Gila. Cek sakaul al-murad nu dikarepkeun ku ayat la yaturrukum man dhalla teh min ahlil kitab Yahudi Nasrani. Kajen teuing Yahudi, kajen teuing Nasrani nyana terus-terusan dakwah, terus-terusan nyieun permaksiatan, lapangan maksiat dicieun ku nyana melalui birokrasi, hotel dibangun, nightclub dibangun, remang-remang dibangun, mulai tina urusan-urusan kos kitu, urusan perjudian dibangun, permabokan dibangun. Atuh nyana-nyana urang-urang moal kudu milu ka nyana. Urang geus boga hidayah. Ahli kitab wa gila cek sakaul al-muradu gairu. Gairum cek sakaul manu dikarepkeun ku mambala idza tadatum teh lain ahli kitab. Saha jelema-jelema nu nyieun lapangan termasuk urang ge sarua bae. Artina sa Islam tapi nu ieu mah arahna ieu arah dakwah, nu ieu mah arahna permaksiatan. Eta ge sarua bae.
moal kudu ngacokeun ka diri urang, moal kudu ngabimbangkeun ka diri urang. Nyana urang-urang asal urangna geus izah tadaitu. Mantap ieu hidayah nu mahal mah hidayah anu mahal mah tah ieu teh loba kuari loba jasa Kristen asup Islam di Amerika ribuan asup Islam. Ti mimiti WTC dibom mengenal Islam. Lantaran di Amerika dengan sendirinya nyarita-nyaritakan tentang Osama, tentang Islam, diceritakan di itu di berbagai media, baik cetak maupun elektronik, tentang Islam, keganasan Islam, kepiawaian Islam. Ternyata orang Amerika loba anu teu nyaho tentang Islam, ku gara-gara WTC dibom, loba ribuan masuk Islam. Ku gara-gara Irak invasi, Irak dibom, Irak terus dibombardir ku Amerika. Nurani orang Amerika langsung timbul. Kok pemerintahan orang kiamat ribuan masuk Islam. Ketika kamari Libya dibombardir, malah demo masyarakat Amerika. Gitu ka presiden ka Obama. Cuman ditahan dan tidak dipublikasikan. Tak iya teh Allah dek mere hidayah mah babari. Ternyata kuari dek aya nu nyieun masjid di tengah-tengah kota Amerika. Cuman can diizinan ku Obama. Akibat tahun ya, akibat satu tindakan anu di luar nurani, biadab. Allah mere hidayah. Jadi hidayah mah eta teh naon kitu ngaranna rahasia Allah. Oh kos maripat deui, kos maripat teh sangat rahasia. Aya jelema anu dibere maripatna teh keur lempang, aya jelema dibere maripat keur diuk, aya jelema dibere maripat ku Gusti Allah nyurusup teh keur di masjid. Aya jelema dibere maripat teh di tengah-tengah kota nyana tafakur. Horeng di kota teh kos kieu loba awewe anu telanjang mantep amatnya. Tah lain jadi wali sarwana sia. Nah ieu loba perjudian dan lain sebagainya nyana langsung dibere hidayah ku Gusti Allah mana nu bener ieu teh. Langsung ingat kana keagungan Gusti, langsung ingat kana keistimewaan Gusti. Orang masyarakat anu geus biadab di tengah-tengah kebiadaban manusia nyana mah diangkat jadi wali, sangat rahasia. Ilmu marifat, hidayah komo. Nah di Amerika ribuan jelema nu asup Islam, di Inggris ribuan, bahkan Raja Inggris, adina Raja Inggris, Panglima Inggris asup Islam kuari. Masya Allah, lain letik-letik. Naon kitu ngaranna teh lain letik-letik sejarah tiba heula ge kos kitu bae. Kuari ge di tengah-tengah kebiadaban Amerika, justru masyarakatna ribuan nu asup Islam. Kebiadaban Inggris, masyarakatna loba nu asup Islam. Di tengah-tengah kota Inggris, dijieun Islamic Center ku dua jelema, hiji Ken Stephen, nomor kedua Lady Di, cuman dibunuh dengan cara kos gitu. Kuari dek aya deui nu nyieun Islamic Center di tengah-tengah kota Inggris, seorang bintang film nu asup Islam. Tapi tetap masih kena dipersulitkan ya, tapi kan suarana geus luar biasa berarti kan. Ini rahasia Allah. Nah, nu mantap asal geus dibere hidayah bae, kiai di tengah-tengah kehidupan anu rusak tetep bae nya nu mah isi komah. Atuh sia-sia aing bae. Aing mah ka masjid ka imah, magahan ngaji ka masjid ka imah, magahan ngaji. Geus sakitu. Acan aing mah tinggalin teu boga kendaraan, urusan sia aing mah jeung Allah. Eueuh deui nya sakitu bae, engke bakal hurung sinaran teh. Di tengah-tengah poek aya sinar diudag ku jelema. Lamun poek mah cenah di dieu aya lampu. Cenah di dieu aya lampu mana ya lampuna? Pareum. Kunaon pareumna? Sekopi. Pareum ku sekopi. Sia mah teu kaharti bae sih ku aing matak aing bolak-balik ge. Mun aing bolak ieu cenah di dieu aya lampu mana? Ieu pan poek amat. Pareum. Kunaon ieu pareumna ieu kunaon? Mobil diatut pareum. Pareum. Cenah di dieu aya lampu ka mana ieu? Eueuh kuari mah atuh hurungkeun hese we menyakan. Emang kunaon gitu? Pondokna dibangun ku atut. Pareum. Aing bolak-balik bae sih mah teu ngarti. Heran aing mah. Aing mah sakabung mah greget aing ka sia. Pareum. Atuh deuk kumaha ieu kerja sama anak. Nasehat kurang kumaha nasehatna sing hade. Pareum ku Sekupi, pareum ku Honda, pareum ku pondok, pareum. Ya Allah ya Rabbi ini naon atuh di pareumah. Colkeun. Ulah aya naon. Set Al-Qur'an hiji, hadis ulama tuturkeun. Deuk aya anu nyumbang gitu. Berarti saya dikumbangna 10 juta, leutik teh euy.
Jadi ngarep-ngarep nu gede tolol tong. Geus ngelentit tah, ngelentit. Dibere tah 20 juta. Leutik. Dibere 20. Nganggeuskeun ku sekupi. Ces. Pandeglang sapandeglang pareum, serang saserang pareum, Tangerang satangerang pareum, keur carita di Banten pareum. Kemudian Bogor di Bogor ku pilkada pareum, Bandung ku pilkada, Garut ku pilkada, komo kiai di Garut maceng pikri. Dulur-dulur na kiai malulu nyana ge termasuk kiai, mareuman pondok-pondok pasantren, ku ari nu tadina aya santrian di Garut tadina 50 ku ari geus wassalam. Tinggal pondok bae 2 tingkat, santrina eueuh nyanana geus teu ngaji, wassalam. Pikri. Deuk kumaha teh? Mareuman teh mareuman. Ulah kitu geus cing teger bae. Urang mah ngaharamkeun haram bae, deuk nurut kajen teh aing mah jang diri aing bae. Jang diri aing bae, wayang ngomong aing mah ngomong bae, sia deuk ngadengekeun los teu kajen, sageus ngadengekeun deuk make deuk teu sabodo sia aing mah aing bae sesuai jeung aturan. Sia teu percaya dibuka ku aing kitabna tah eta, teu akur pahamna, leg-leg paham sia. Geus bae bakal sinaran. Itu mah gede amat hurungna. Itu mah obor. Obor mah penuh deket kacaangan, nu jauh ka silalatuan. Eta obor. Nu mentek nu ngaji dari Tangkal Ambon mah silalatu teman. La yadrukum man dalla idza tadaitum. Insyaallah na ye keur carita li hadis Abi Salabata. Wallahu a'lam.